Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna pelajaran bahasa Sundana tos lebet ka pangajaran opat perkawis kasehatan. Tujuan pembelajaran sanggeus kagiatan pangajaran paguneman nu temana pentingna kasehatan rengse dipihareup hideup tiasa hiji ngaregepkeun jeung metakeun paguneman pikeun maham eusina, nu kadua nyaritakeun eusi paguneman nu geus diregepkeun jeung dipetakeun, nu katilu ngajelaskeun istilah kasehatan, nu kaopat ngalerepkeun tanda kekenteng dina kalimah. Tah ayeuna mangga ku hidup dibuka halaman 37 dugikeun ka 38. Didinya aya teks jajan tambarakan, mangga dibaca heula dina jero hatenya di bumi masing-masing. Ayeuna tos rengsengnya baca teksna. Ayeuna di halaman 38 aya kamus alit. Aya kecap amis-amis, nyaeta makanan ringan yang manis. Balukarna akibatnya kamalinaan, tidak ingat waktu, kawargan, kekenyangan, luas leos, pergi tanpa pamitan terlebih dahulu, ngopi, makan kudapan, padaharan, perut, pamali, tabu, tambarakan, segala dimakan tanpa mengingat kesehatan, udur, sakit, usus, alat pencernaan yang ada di dalam perut manusia atau hewan, dan yang terakhir virus semacam bakteri yang membahayakan badan kita. Nah, tugas kahijinya aya di halaman 38 ngajawab pananya nomor hiji dugikeun ka nomor 10. Ayeuna lebet ka halaman 40 aya istilah kasehatan. Aya 20 istilah kesehatannya. Aya batuk, borok, cacar, cacingan, cenang, gondongan, hileudeun, jengkoleun, leuleuncangan, mengi, riet, terombeheun, sakalor, salatri, kalikiben, salesma, sariawan, turuiseun, uuseupeun sareng jeung jeuriheun. Hartosna tiasa hidep bacanya masing-masing di bumina, ditingali video butina aya hartosna. Tugas kedua, mangga ku hideup dibuka halaman 40 sareng 40 hiji nomor hiji dugikeun ka halaman 10. Ngalarapkeun istilah kasehatan kana kalimah. Tah ayeuna di halaman 40 hiji urang ngabahas tanda kekenteng. Titenan contoh kalimah ieu dihandap. Ade, mah kenging teu ade ameng karerencangan? Mamah nya mangga wae asal ulah kamalinaan amengna. Tah dina contoh di luhur kalimah nu diucapkeun ku ade jeung ku mamah digunakeun make tanda kekenteng. Anu dina bahasa Indonesia disebutna tanda kutip. Dina eta kalimah tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan. Ari tanda kekenteng kaasup salah sahiji tanda bacanya aya 5 kagunaan tanda kekenteng geura urang titenan. Nu kahiji tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan. Anu kadua tanda kekenteng dipake ngahapit judul guguritan, sajak, karangan jeung babuku lamun ditulis dina kalimah. Anu katilu tanda kekenteng dipake ngahapit istilah ilmiah anu acan ditawanoh pisan atawa anu miboga harti khusus. Nu kaopat tanda kekenteng panutup nuturkeun tanda baca anu mungkas cutatan langsung. Anu kalima tanda baca panutup kalimah atawa bagian kalimah ditempatkeun tukangeun tanda kekenteng anu ngahapit kecap atawa pakeman anu dipake dina harti khusus. Ayeuna tugas terakhirnya tugas katilu halaman 42 nomor hiji dugikeun ka 5. Larapkeun tanda kekenteng kana kalimah. Nuhun kamurang kali sadayana anu atos nyimak video tibutina nya. Ayeuna mangga dikerjakeun tugasna. Pami aya patarosan kenging langsung taros ka butina.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.